Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, para wargi sadayana tepang di sareng simkuring dina channel 165 ngalogat kitab naraskeun kana hanca ngalogat kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan orang sadayana ngengengkeun ilmu anu manfaat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Qala musannifu Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami fi kitabihi Safinatun Najah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal furudut tayammumi, ari pirang-pirang farduna tayammum. Khamsatun eta aya 5, fardunya tayammum ada 5. Al awwalu ari anu kahijina naqlut turabi, eta mindahkeun taneuh. Jadi tina taneuh dipindahkeun kana pandangan urang heula. Lamun cenah teu gaduh panangan kumaha cara mindahkeun taneuhna, bisa kurarai digesekeun eta kana tempat taneuhna. Ya, naqlu turabi tegasna al awwalu ari nu kahijina naqlu turabi eta mindahkeun taneuh. Asani ari anu kaduana an-niyatu eta niat. Kumaha niat tayamum? Hiji, niat tayamum supaya bisa ngalakonan ibadah fardu. Cukup niat abdi tayamum fardu karena Allah Ta'ala, cukup sakitu oge dina hate teh nganiatan ngamaksudan tayamum. Asalisu ari anu katiluna mashul wajhi eta ngusap rarai. Niat teh bareng jeung ngusap rarai. Jadi nuju nyandak taneuh macan makan niat, tapas diusapkeun kana rarai nembe niat. Ar-rabi'u ari anu kaopatna mashul yadaini eta ngusap panangan 2 ilal mirfaqaini nepi kana sikuna duanana, siku nu luhur nu pangluhurna tanu kaopat. Al khamisu ari anu kalimana at-tartibu eta tartib bainal mashataini di antara 2 usapan. Ngusap rarai heula teras ngusap 2 panangan nepi kana sikuna. Teu bisa ayeuna ngusap panangan heula teras ngusap rarai, tapi kudu tartib. Janten parduna tayamum teh sadayana aya 5, eta perkara-perkara anu kedah dicumponan dina nalika urang tayamum. Dicekapkeun sakieu, mudah-mudahan aya guna sinar manfaatna khusus kanggo diri pribadi, umumna kanggo sadayana. Hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kalepatanana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.